Cek aya Kangjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram anggur. Nyana nanya, "Ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon?" "Coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sireum ateul we, segede zarrah." Cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat. Pangmentakeun atuh ka Gusti Allah segede sapotong zarrah we, sapotong sireum ateul. Sapotong sireum ateul ge asana anjeun moal kuat, saparapat sireum ateul we coba menta cinta ka Gusti pangdoakeun. Ngadoa Kangjeng Nabi saya, "Ya Allah ya Rabbi, Gusti Allah aya hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zarrah masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere bae saparapat Gusti pangmerekeun." Mangga cak Gusti Kangjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul. Begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul, neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan, neuleuh nu bogana sakumaha maung, neuleuh pamarentah iblis malulu cak jana imah kudu indit cak jana eta dibere cinta ka Allah ngan sakadar saparapat sireum ateul. Indit jana ka gunung dileuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan. Nikmat cak jana mentek besi aya salaki ibu seuri sorangan sing ade eta kagerogolkeun tah mah. Nikmat amat cak jana ibadah ka Gusti.